Nomor 18, Lia Febrianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipikir siang jeung wengi hirup teh naha nyorna dirasa-rasa da puguh aya nu boga mak bapak anjeun di mana teu sangka ku nasib Leuwih gede cicing diayasan bapak anjeun di mana duh Gusti ari api budak saha teu puguh laratanana batin cerit balilihan ari abdi budak saha ieu hate terus tumanya na di mana anu ngandung na di mana nu ngayuga abdi budak saha ieu hate terus tumanya na di mana ari indung na di mana ari bapak nasib diri hirup teh pahatur lami gede cicing diayasan mak bapak anjeun di mana duh Gusti api budak saha teu puguh laratanana batin cerit balilihan ari abdi budak saha ieu hate terus tumanya na di mana anu ngandung na di mana nu ngayuga ari abdi
budak saha ieu hate terus cumanya na di mana ari indung na di mana ari dipikir siang jeung wengi ieu teh pahateun lami gede cicing diayasan mak bapak anjeun di mana. Makasih. Iya, tur nuhun Neng. Terima kasih kembali. Para din sadayana, patandang anu salajengna nomor urut 18 atas nami